tentang Mangkoko. Nah, Nabi Haji Mangkoko nyata Koko Koswara. Mangkoko lahir 10 April 1817. Pendidikan terakhir Mangkoko nyata Holland Inlandse School atau disingkat IS Mir Win Gebied Lagar Onderwijs atau disingkat Pulau Pasundan 1835. Istrina nyata Berta Sariang Ningsih, anaknya dua nyata Tatang Baryamin Koswara sareng Ida Rosida Koswara. Orang tuanya nyata Ibrahim alias Sumanto. Karir sareng prestasina nyata Balai Pamulang Pasundan, Paguyuban Pasundan, De Japas Bank, Koran Harian Cahaya, anjeun oge kacatet ngadengkeun rupa-rupa paguyuban kesenian di antaranya nyata Jenaka Sunda Kaca India.